Paparangan aya lenca aing daripada ka warung aing meuli juga si lenca ieu ku aing ala keur lalab aing memang hayang kana lenca teh. Alak ku aing. Oh, wes angel. Terus hari kebun urang siga si kakek euy. Naon si kakek laprak-laprak kebun aing isu teh. Tanggana aing keur ngalalin. Tanggana ka aing gunung bogana. Naon eta teh lenca aing kakek? Naon ieu teh? Iya nu bogana aing eta. Nu bener apa? Astagfirullah, make nu boga teh aing eta mangan bakal kieu make diala. Ieu teh nu apa? Heuh. Make kikituan segala. Nah naon ge make kikituan? Aing tanggana aing maksudna dicek ada dengan gablagna. Papan urang nu gablagna. Abah nu bener. Astagfirullah, mana nih kakek make ulah-ulah tuh. Ya ngaweh urang minta keur lalab gitu. Engke heulaanan. Keur lalab ieu Ya mah. teh isukan arek dijual ku urang. Ya teh bener anu abah. Anu apa ya teh bukan itu tuh langsung nyawanan di alas segala. Nyahoanan atuh da apa kurang teh ieu aya leunca leubeut. Abah iraha melakna sateu nyaho melakna. Astagfirullahaladzim, aneh gak jodoh gue di ditu di sabelah. Kan aing teh ieu teh kebon aing teh tuh. Komentar. Ayo-ayohan. Keur lalab urang rek ngalap. Ngakah lah, nan isukan ge ieu rek di ala ku urang. Rek ngalap urang menikah banget teuing. Lain banget aing kakek. Aduh, banget teuing. Enggak. Jagaan. balik. Banget pisan. Luasanan kan balik enggak ka itu. Bang harga leunca. Memang ada gawean teh sabarahangan. Kudu bebejak heula suka urang. Banget teuing bang leunca ge. Balik. Ah. Menit banget aing suka rek dijual ya teh euy. Dialan si kakek dan ngawean si kakek teh. Astagfirullahaladzim nah kakek mana teh. Maningat dugut kieu coba aing rek dijual da atuh ku aing. Arek diarah ngali ka sekararia. Nah si kakek banget teuing nya. Astagfirullahaladzim. Lain sugan teh lain si Abah baru cek aing dieu kan tong ganeng daripada anu gablagna eta si Abah. Aing mah euy. Makrak minang sakieu aing tuh leunca mah. Oh Abah lah si bangsa kieu tuh menta we ieu mah sakieu mah nya, menta Bebaskan sia ge koret kakek ka aing make dibebaskan segala. Mantok geus mantok lah. Segala dibebaskan segala. Geus mantok lah. Baraya subrek. Mana euy? Itu geuning garwunuk sahanya euy. Pangoredan. Yukutna aralus tuh para rejo mah daripada ngarit rudet. Mending ieu tinggal ngasupkeun. Tuh, menang satumpukan 1, 2, 3, 4 bunuk, menang 2 karung mah. Lumayan. Pangoredan ye. Alhamdulillah euy mang jukut ye pangoredan lah. Dah. Jeung ku hararejo deh ieu teh. Jukut teh. Oh, itu teh saha nu ngawadahan jukut teh pan teh mah ngagunukeun aing teh balik jelema teh teuing. Wes angel. Hei, apa? Hei. Naon bae teh meunang ngagunukeun urang jukut teh cing geus pikiran atuh. Kakek ya pangoredan kieu mah di mana-mana oge. Dekeun. Urang teh isuk teh ngagunukeun tuh geus menang sakarung urang ge tuh. Ieu teh maksud teh urang digunukeun hate engke di karungan dibawa ring nanggung urang oge. Tuh geus ngagarunuk tuh. Aduh kakek muluk ya keo patut wae lah aing mah ning ampun teuing. Cicing lah. Nu kieu mah nih Kak. Ieu teh kumaha ieu teh? Menang badegongnya. Eta menang ngagunukeun urang kan supaya gampang. Memang eta ngagunukeun maneh nya. Ieu teh pamiceunan kakek. Yo, pamicieun tuh apa itu tuh loba kene. Kadeukeun. Pamiceunan ieu mah kakek. Pagel. Napa kan banget teuing kakek. Kadeukeun pamana. Aduh, itu coba mah ngagunukeun hayang atuh ngagunukeun cara urang. Ai pangoredan kieu mah kakek di ban mana ke pamiceunan da digunuk-gunukeun. Aing mah Kadeukeun ieu mah kadeukeun. Entong. Kadeukeun. Aku badegong itu kumaha? Kakek. Asa banget teuing teh kakek koret-koret teuing teh. Eta mah kan diuduhkeun di segala. Bukan di situ coba tadi kucing. Astagfirullahaladzim kakek. Nah setemu di pada teh nu ke patu oge kakek. Aduh, Depan ngagunukeun urang ieu batu balik aki-aki tuh kitu nyokot anu cara urang tuh.
Wah jokan Mana ka diwudulkeun deui ampun Gusti. Nah, teh kakek. Mana teh kahaja tuh. Tuh, kahaja Nu tuh. kieu patut. Ya teh supaya Ya kapoe bapak mah pamingsadan, nu kieu patut pamingsadan kakek. Hewe itu atuh pemicen untuk ngawadahan itu teu meunang ngagunukeun. Ampun aing. Tuh balik Kakek teh. mah banget. Aduh. Aduh aing Atuh tuh balik teh. Meunang ngagunukeun itu ngahaja. Awas lamun eta deui awalnya ngagunuk-gunuk deui urang mah. Awas lamun eta deui abah. Teu balik ting. Hayang gunuk-gunuk cara urang tuh, bae tuh, gampang tuh. Gunukeun kitu, anu hayang ngeunahna meunang ngagunukeun, teu balik ting. Aduh kakek kok jagat sia wae ieu mah ni ampun ka. Ieu teh pangoredan batur. Kunaon sia make di aku di gunuk-gunuk segala ku aing rek bebas, kudu mah bebas kakek sia teh nang ngored batur mah di mana-mana oge. Jadi sampah kakek. Bantok daripada kitu mah aing bantok karek-karek di mana wae. Dangan deui aing rek dangan deui. Guguru tu we hayoh jore rek mantok mah dia menang gunukeun aing ya mah supaya gampang ngawadahanana geus menang sakarung itu. Sok mode hayang ngeunahna we mulang maling kana jukut batur neangan digawe rek ka mana-mana ge lah geus tong ka dieu barek ada perak-perakan ka dieu rek naon. Ampun eta si kakek jukut-jukut wae ka ulah kakek mende banget teuing sia teh. Jukut nangumpulkeun batur eta teh. Ampun Gusti mereka ulah mereka geus meunang sakieu diudulkeun deui. Medit teuing sia teh kakek. Ya kenaron ya. Keur ngopi Bang. Ngopi. Heeh. Damel di saha? Kakek. Di si kakek. Aduh. Ulah. Aku ngopi di si kakek. Diperhitungkeun ka oge ku si kakek teh. Wah, heunya Abah. Nya sok diperhitungkeun. Kapan kuduna ngopi heula tuh Abah. Tuh di pasir si kakek ge arek ka dieu. Alah, heuhnya. Ya. Sok diperhitungkeun ku si kakek mah. Kade hati-hati. Heeh. Nya. Aku atuh si kakek na ieu tonggo. Barek ku bilangnya. Ah, paling geus si Abah nu hayang gawe deui meureun pada kamari dieureunkeun barudak tong percaya teuing lah ka si Abah mah perut pagawe si kakek eta teh. Manehna meureun amak hayang digawekeun deui bangunna teh. Nah teu percaya ka Abah. Engke kelas aku maneh lah. Aing garek bantok ini mah geus lah. Oh, naon teh nu gawe teh ngadon ngajar radaog kitu itu can waktuna nu sabenerna mah. Sampurkeun aku aing ah. Saya Abah teh orang mana kitu atuh pan eta teh pagawe si kakek ngan jadi ngeduul dengan mantog wae nya jadi dipecat meureun ku kakek kitu eta teh. Heeh. Ngarasa Woi. Aduh, ieu teh naon ka acara ricing ning digawe teh? oh pan keur ngopi heula atuh kakek da perlu Yo. ngopi urang teh meureun Ari gawe ngopi teh. mah cek urang mah engke geus beres pagawean, geus waktuna lohor kakara ngopi jongjon mising teh ke jam sababaraha oge, ieu mah wayahna we garawe deui ari ini garawe. Nya teh lake. Sok garawe deui garawe, gampang nyeut mah engke sok itu, tong solomang ngatur anu boga pokona sok itu garawe heula gawe. Hayu-hayu Sok garawe kitu nya. engke ngopi mah sok gampang. Ngopi mah engke sok. Urang ngopi geus ngopi na. Sok buru garawe heula cing bener atuh garawe teh coba ieu teh pan dibayar meureun teh pagawean teh. Urang ngopi deui ke si kakek. Ai ngadon ngopi mah pan teu balik meureun kieu mah astagfirullahaladzim yakin boga pagawe teh asa teu kararieu kabeh oge nu benang dipercaya yakin gawe teh kieu carana mah. Sok paingan cek si Abah barudaknya si kakek mah geuning kitu sikapna teh paribasa dipecat ka pagawe teh paribasa dipecatkeun cenah karasakeun pasti urang teh diareureunkeun ini sakarasa ku urangnya. Heeh ayeuna geuning karasa ku urang dah heueuh ning ngopi karek kakara oge mani ulah si kakek mah banget. Boga pagawe can ngalasan ala lecet boh lalakina boh awewena kana ngararopi we komo lamun eueuh dunungan sacakan aya sakitu teh meuni aya wararani ngajarawab ngalawan gitu ngungsung wararani aing mah engke deui mah arek dipilih-pilih we jelema nu kira-kira meureun pada tekun arek tapi mah moal aing mah